Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Alhamdulillah ya Allah, geus nama deui incu teh. Pokona mah rek lalaki rek awewe incu dirawu dipangku najan karek berwa. Heuda najan di rumah sakit oge keukewe da kuring mah nurut ka kolot baheula. Nurut ka kolot baheula yen cenah Bali teh kudu dikubur. Di mana aya nyari beuteung itu teh tinggal ngorek dipalit genda pan sok budak teh lampar. Bismillahirrahmanirrahim, urang make heula ieu. Ibu dak teh sieunun gitu ningali polotot oge. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ieu. Untung we baheula rajin puluh pelak tuh kan di mana dibutuhkeun teh babari. Oh, ya. Kudu nama ku gebau ganela ku kaleng, cau hese nama. Ieu tinu aman. Bisi digali ucing. Maklum ban nu kieu mah anyir. Bisi digali ucing atawa gogog. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dah. Ciri dan kayak isuk banyur kok mana semua kalodok mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini budak masing soleh nurut ka kolot ka indung ka bapak taat ka aturan Allah subhanahu wa ta'ala sing aya kasieun ku kolot sing aya ka era ya. Alhamdulillah ning beres oge. Bisa kita ya. Ya tadi nih. Lalu bisa. Bukan we atuh jurig tumpak kura ya. Direjekieun keur lalu kita. Dunia Allah. Sudah si Asep keur naon teh si guru Asep. Keur naon? Wah si Abah. Bah. Ye. Bah. Ye. Waduh, aya naon? Ngaruan tuh. Guru-guruan gitu. Nih teh. Si gurunya. Oh, bejana milik naon? Milik di keluargana lain dituna di bank ieu, di ruang. Naon eta ngaruang naon? Mas, naon heuh. Jadi kitu tuh tinggal itu, tinggal itu. Bener itu pan urang mah ti ditu ningali bawa ieu. Itu. Coba bagi di ruang. Alhamdulillah ya Allah nami daya rezeki teh ya mangrupikeun incu ting jadi budak nu soleh bakti ka kolot taat kana ajaran agama. Amin ya Allah, amin. Sing dipanjangkeun ya umurna, sing dijauhkeun balaina ditolak gitu ta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sia. Wah, mah aya gogog ini. Hari geus aki-aki banding ku ato, boga deui insu aya nu poho. Poho dasar aki-aki banding ku ato ieu namahan di insu. Dari mana tadi itu? Oh iya, aman, aman.
keparagah puna. Keluargana bukan ini. Itu dia bawa, Pak. Ya. Buru Pak. Laguan. Ai geus benang mah aneh. Dua ada. Dua ada lagi. Orang jelasin naon cicing. Guru si guru. Guru naon? Keur boga rezeki mah eta sok. Orang jelaskeun. Sasaranganan memang lagi, Pak. Ieu naon ieu kuring teh boga milik rezeki ti Allah. Namahan deui incu. Jadi kuring teh geus aki. Tah ieu teh sanya nama lain emas. Tapi Bali anu incu kuring. Emas. Guru kuring teh ku Allah teh. Guru tadi gini nya. Heeh, milik rezeki nya eta mangrupa incu. Ya. Incu anak kuring teh lahiran deui nya eta incu. Ngajuru. Tah ieu teh Bali na ku kuring teh di luang teh. Lain emas lain Balian. Ya mangan kitu coba Tempo, tau mati sia kana. Bisi teh percaya Tempo. Tempo, bisi pajak. Ayo buru. Yo, Jangan bisi ababu.